Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaqtu jeung geus neangan kaula an-najata kana kasalamatan. Salamet tina naon? Minan nari, kasalamatan tina neraka. Ai jahannama tegasna tina neraka jahannam. Bil mubahati kaula neangan aya kaselamatan tina neraka jahanam teh dina pirang-pirang anu diwenangkeun. Aya pinailiha tegasna dina nyaeta ngaraih, dina ngaraihna eta mubahat. Bawajatuha mangkamangihan kaula kana itu najat bitarkis syahawati dina ninggalkeun pirang-pirang kahayang. Qala parantos ngadawusa Abu Sulaiman Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu laan atruka yakti ari ninggalkeun kaula min asyaitina makan sore tina makan malam tina dahar nyaeta penting isya lukmatan kana sahuapan eta ahabbu anu leuwih dipikat cinta ilayya mungguh kaula min an akuma tibatan yet nadeg nangtung kaula alaila dina peuting ila akhirih tepika akhirna layal. Saterusna ieu teh keur nyaritakeun anu 10 setel anu kasabarahanna poe ieu teh nya. Jadi ieu mah nyaeta dawuhan ulama-ulama anu ahli hikmah. Jadi bahasa-bahasa ahli hikmah mah teu bisa dihartikeun ku sakilas. Pan sabeunang dicontohkeun nya. Bahasa-bahasa ayeuna ulama-ulama ahli hikmah karena lain anu makna zahirna gitu. Tapi di balik makna eta, di antarana nyaeta dawuhan mantenanana ku kaula diteangan kaula hayang menang kasalamatan tina siksa neraka jahanam naudzubillah min dzalik. Disangka anu pisalameteun tina siksa neraka teh ayana teh dina barang-barang mubah. Kieu geudina kumaha teu meunang. Tah berarti lain ayeuna mun teh jalan pisalameteun. Mun ulah da meunang. Nya ayeuna mun teh mah ari hayang salamet tina neraka mah lain kitu. Kumaha ari hayang nyaeta ka surga, hayang teu meunang ayeuna mun teh masih lain di dinya titikna. Letak aya mubah teh nya lamun kana bahasa Arab mah teu pake rincuk teuing kadangnya da mubah. Tapi lamun ayeuna mun teu dipake bahasa sehari-hari mah ulah sampai rumah mubah. Eta bahasa ayeuna mun teh mah pan aya kadangnya mah cigah mubadir gitu. Ulah sampai mubah-mubah gitu. Jadi diartikeun ku salewat cigah aya lain mubadir lain. Eta bahasa aja anak ku hebat-hebatna bahasa. Jadi di mana-mana ayeuna mun teh perkara anu mubah-mubah mah da lain jadi nilai kamuliaan. Dina mubah mah lain ayeuna mun teh mah nilai teu boga nilai mubah mah. Nah, lamun ayeuna mun teh mah ibadah teu aya nilai gitu. Ku sabab ayeuna mun teh mah mubah mah teu jadi nilai ketika urang ngalakonan perkara-perkara anu mubah gilakeun dina niatna lain semata-mata lain sekonyong-konyong eta. Lain sekonyong-konyong lain semata-mata ngalakonan eta. Sare dasare mah mubah teh. Gilakeun niatna lain nyata ibadah teh ngarah jag-jag jalmeuna ge nilai gitu. Nanti nah kumaha
kiana teh watasi ru'auqatul mubahi biniyatin gitu non masrufatin fil khairi pashu bila tila watasiru auqatul mubahi biniyatin masrufatin bil khairi pashu bila tila ieu pekol ngarah teu diubah-ubah dahar mau bahaya dahar mah neangan heula aing ngarahna aya nama aya warna naon aya moal dahar jale ngarah aya namun tajag-jag salat ngarah jag-jag ngaji ngarah jag-jag aya namun tanangan apakapan aya namun tamangan apakah teh wajib aya leuleus gitu jadi moal bener aya namun terus digilak-gilakeun apakah aya namun lamun bisa digilakeun kana wajib teh mun bisa mah kan ke ganjaran beda wajib jeung sunatnya ganjaran wajib bisa aya namun tadi gilakeun aya namun tamakana sunat ya minimal aya kana sunat atau gitu minimal aya kana sunat lamun mubah-mubah mah teu jadi pisalameteun tina siksa neraka ngalakonanana pineliha tak ternyata selidik punya selidik ari hayang salamet tina siksa neraka jahanam pawajatuha bi tarkis syahwat nyaeta di mana-mana didinya aya ninggalkeun karasa jadi di mana-mana aya bahasa urang bahasa resep euy buang tah hayang euy buang lamun aya tina ati urang nyaeta deuk ngalakonan hiji perkara kesana teh urang teh dorongan teh naon hayang moal mesin ka itu moal jadi ganjaran atawa dorongan teh naon resep yes moal jadi ganjaran moal lamun dorongan tina ati dasar tina ati nyaeta hayang resep sabab eta mah syahwat tah eta nasa aya namun teh manggerak urang aya namun teh mun kana itu ngaji mah resep tah kapanggih jadi ngaji resep ngaji asa hayang ya teh ngaji lain kudu naon kudu takwa dasarna kudu takwa kudu ngagugu sarua karsa audah teh manaon ulah cicing dina embung ulah nyaeta sanangtung dina hayang jadi di mana-mana ayeuna urang cicing lain karena ayeuna hoream karena memang ayeuna dilarang ulah ngalakonan perkara eta di mana-mana urang irit ulah tina hayang cicing ulah tina embung gitu ai parna urang ayeuna mun teu irit ngaji kanya nya dititah ku pangeran nah atuh cicing apaan ayeuna mun teu dilarang ayeuna ku pangeran eta mah jadi cicing jeung ayeuna irit teh eta dasarna takwa nah saur ayeuna mun teu maaf kiakeun taqwal ilahi madarukul bisa'adatin wa tiba'u ahwa susarri hawajilah ngaran-ngaran betul-betul karasep kahayang mah jadi nilai mah jadi nilai dawuh saya Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an la'an atruka demi Allah sumpah ari ninggalkeun kuring min asai tina makan malam nyata ya dahar ayeuna mun eta makan malam tadi waktu isya waktu ayeuna isya ngaranna makan malam Aikeur ayeuna mun teh masatri mah da sabenerna mah makan malam aya ge. Mata teu nyambung. Harita teh sahanya harita teh nu dua ka dokter teh.
Nah ini kamu ayeuna makan malam makan berapa ayeuna mun teu Mas coba makan cari berapa ayeuna mun teu tilu cenah kitu. Hiji makan pagi gitu, kedua makan siang, kedua makan sore, tidak ada makan pagi, tidak ada makan sore, makan siang, makan malam. Tapi asup aja punten. Maka nyaho dahar teh urang mah jadwal mah da isuk-isuk ge santri mah beres ngaji ayeuna jam 8 teu masak gitu. Tah eta teh eueuh tina ayeuna kamusna aya oge makan naon? Makan siang paling ge sarapan ngaranna teh ayeuna mun teu pagi mah gitu. Tuluy ayeuna mun teh kadua nya eta makan malam. Sarua tina sarage kitu. Tina sarage ta yakin ari ninggalkeun kaula kana dahar penting lukmatan walaupun nyaeta sahwat ahabbu ninggalkeun makan malam teh leuwih dipikarsa ku kaula nyaeta tibatan ngadugdug ibadah saeutik jepun. Lamun nyaeta lamun daharna dahar tina hayang di lain tanya tanda hese ayeuna mun teu mah di kieu-kieu teh urang mah da ayeuna bijilna tina hayang teh tina resep teh hese. Nah para wali mah nyata kitu pada mulanana teh matak lamun macul pada macul mah sarua nilaina teh moal itu macul takwa macul ibadah para wali para ulama urang macul rasa da butuh da hayang duit gitu. Lamun itu ayeuna mun ta ka pasar itu ka pasar takwa gitu. Mun para wali para ulama urang mah ka pasar hayang meunang bati, hayang beungar, hayang geunah gitu. Bedana teh nya ka asup ayeuna mun ta urusan ibadah. Ari itu mah najan ayeuna mun ta manyalira cek paribasana karena dasarna takwa, dasarna ibadah. Ai urang mah meusing rame-rame oge dasar puguh karena naon? Resep hayang. Di mana-mana bijilna tina resep tina hayang mah teu boga nilai ibadah. Jadi rumasa ieu teh parentahan pangeran gitu tah. Dek resep, dek teresep gitu. Dek hayang, dek teu hayang. Nah, mata kata nyambung jelema ayeuna mun teu diherek-herek kita ayeuna daftar haji abdi keke ngantosan ayeuna aya tacan hoyong. Nah ayeuna mun teu jeung ngadegan hayang sagala kewajiban. Jadi kewajiban mah ulah sok ngadegan hayang da geus hayang oge kudu. Dasar dua ayeuna jeung salat emang ayeuna abdi teh ayeuna mun teu mah maula ka salat dan tacan hoyong da ibadah haji tepat sarua rukun saeueur Islam. Lamun ayeuna ibadah teu tawakuf kudu nungguan hayang, kudu nungguan ayeuna mun teu purun, aya ibadah haji nya sarua ibadah haji ge rek purun rek teu purun rek hayang teu hayang, geus waktuna mah geus nyesal mah wajib mau tidak mau gitu. Eta mah ayeuna mun teu jadi kacau-kacau ayeuna ku setan. Jadi pipileun awam mah abdi ge tah abdi tacan hayang gitu. Ayo karena salat ke bener-bener masa pengaduan hayang itu hayang mah cicingnya apa ingat atau dok aya namun tamu ka Mekah oge nuan hayang ulah nuan hayang ngaji lain karena hayang lain karena resep karena dicita diparentah diwajibkeun ku pangeran ku Rasul ulah nuata aya namun reka arti teu arti rek aya namun mah bisa rek teu bisa nah ngagogo rek eta keneh ajianana rek beda deui gitu. Nah. Wa talabtu hubballahi ta'ala fid dunya wallahu a'lam bissawab.